Mitra Dongeng Sunda, insyaallah simkuring Kang Asep direncanganku Kang Sony, Sejamedar serial lucu karya Bapak Ali Nurdin, si Pancalongok nungulik kasaktian. Mudah-mudahan katampi ku mitra Sundan mulia. Mitra Pasundan. Si Jemros terus ngulik ilmu na. Tetelah jadi nambahan ngulik ilmu natih lain bae ilmu kasaktian mangrupa kawedukan kadugalan jeung sajabana. Si polos oge sok ngulik jeung ngabandingkeun kumaha paripolah jalma-jalma nu saroleh oge sabalikna. Ceuk si Jomros, sagala perkara oge lamun urang pinter ngobet nama sok aya bae hikmahna. Pon kitu deui dina masalah udud pikeun si Jemros mah ngabogaan hikmah anu agung. Anu ngajadikeun manehna sok ngarasa untung sapedah jadi jalma anu nyandu kana udud. Cacakan lamun manehna teu nyandu kana udud mah. Cenah can tangtu manehna bakal ngarasa jadi jalma nupang untung-untungna. Malah bisa jadi ceuk si Jemros. Mun teu udud mah manehna teh bakal jadi jalma nupang rugina. Kitu tandesna caritaan si Jemros. Nah naon kasang tukang na mitra, mangga wang teraskeun. Wang tingali naon kasang tukang na mitra. Cariosna kieu. Dina hiji dinten aya tatanggana anu mere peuteuy ka pamajikan si Jemros. Teu seueur ukur 10 papan. Peuteuina peuteuy gobang anu pararanjang barisikina balotot. Keuremah si Jemros teh karesepna pisan kana peuteuy. Katulug-dulug peuteuina pika uruyeun atuh puguh bae teu sabareun manehna teh hayang geura datang waktuna dahar. Pamajikanna geus apaleun pisan kana karesep nu jadi salakina. Nu matak barang aya nu mere peuteuy teh gancang balanja ka warung. Manehanana meuli tarasi colek, cengek, bawang beureum jeung peda beureum. Cenah manehna teh rek nyambel sing lodok meungpeung boga coelna. Atuh pedana rek digorengan moal garing teuing. Ngan sarupa nu jadi pikiran si Jemros teh nyaeta teu boga rokok alias moal udud. Mangkaning ari tas dahar jeung peuteuy teh ngarokok teh jiga nama kudu pisan. Teu kahaci cenah ari tas dahar jeung peuteuy teu terus udud mah ceuk paribasana tinimang teu udud kajen teuing ngungkus tapas ku kararas terus dipake udud. Eta teh awahing ku kudu-kuduna manggih udud. Antuk nama si Jemros upuy apai rumpur rampakana palang dada. Dilalahna gorehel teh manggih kuntung rada panjang oge ngan geus semu koneng. Tandana geus rada lila. Lakadala geuning manggih yeuh. Keun belah kuntung oge asal aya lah. Si Jemros bungaheun pisan. Kuntung dinangna nengne malah pedah rada kotor meusan kanjat ku manehna teh ditiupan. Tidinya mah hatena ngarasa jongjon kuntung digolerkeun dina meja nu aya di dapur. Geus kitu leos manehna ka tengah imah terus lajo TV. Rada moho lajo TV na teh bubuhan acarana karesep nyaeta main bal. Teuing da kana lajo main bal teresepeun pisan malah bakat ku resep kana lajo main bal masing nu main balna barudak leutik oge bari jeung lapangna di sawah garing ku si Jemros mah sok dilalajoan. Geus lireun lamun anu maena Persib mah geus teu bisa diganggu deui. Kajeun teuing aya piduiteun rada gede oge teu kabitaeun. Satungtung Persib main keneh mah terus bae manco di hareupeun TV. Komo lamun Persibna keur meunang lalojana teh beuki sumanget wae. Atuh lamun Persib keur eleh kalah kabeuki panasaran. Hayang geura nyaksian kumaha Persib bisa males ngagolkeun. Kocap kungsi dina hiji peuting waktu si Jemros indit-inditan geus maju ka janarinakeun.
Manehanana geus ngincer hiji imah nurek diranja, ti berang keneh geus dikulincer, digambar dina pikiran segala rupana lawang, jandela, dapur, kamar mandi jeung sajabana. Eta teh kudu paham pisan sangkan engke dina prungna operasi bisa lancar. Atuh lamun aya hal nu teu diharep bisa gampang neangan jalan pikeun kabur. Harita teh kira-kira jam 2-an. Si Jemros ngadeuketan eta paimahan, kaciri kumanehna teh di tengah paimahan caang keneh ngagebrai. Kumanehanana ditoong tina kaca anu rada melenge teu katutupan. Si horeng si mana horeng nu boga imah teh kira laju Liga Spanyol Real Madrid ngalawan Barcelona. Antukna masih Jemros kalah midola laju. Kanjat ka nyengge bae dina palebah kaca nu melenge teh ya. Parat nepi ka subuh. Bakat tingku khusuk laju main bola. Manehana teu sadareun harita teh geus berai-berayan beurang, sadar-sadar bujurna aya nu Noel. Pak, damelan Pak. Cek nu Noel. Si Jemros ngagebeg reuas campur era. Nuju ngiring nonton main bal Pak. Tembalna saujratna. Ti wengi mulai dia teh Pak. Si horeng eta teh nu boga imah. Kolotna jajaka nu tadi lalajo main bola. Sumuhun Pak. Nuhun Pokna bari ngaleos. Sabab main balna geus bubar. Teu hayangin papanjangan bakat tingku era. Nyamos peuting eta mah manehna teu bebeunangan gara-gara kahalangan ku main bola. Kang? Akang? Ieu sangut asa Kang? Kadenge sora pamajikanna meuraikeun lamunan. Si Jemros gancang ka dapur ka sampak teh sagalana geus dibarakeun. Sangu sasangku metung sambal satoet gede. Goreng pedana ngajajar dina piring beling. Atuh teu loba acara deui. Si Jemros terus we dahar segutnaker. Nepi ka ampir inyana kamerkaan. Beres dahar. Bari jeung seuhah lalata-lata keneh manehanana kokot tetengan neeta neangan kuntung teh ya mitra. Jigana teh mani geus hayang geura nyot bae udud. Milarian naon deui Kang? Kokot tetengan di palbadinya? Pamajikanna mah can anggeus daharna teh. Lain nyai, ari kuntung nu dina meja dikamanakeun nyi? Tadi udud ku si Cikal Kang. Teu ngaleos ka mana budakna mah? Aduh. Ku si Cikal. Si Jemros ngagebrag meja. Dasar bebenjit kurang ajar. Udud ngan sakitu-kituna make disolong. Mun ayam moal teh dikepet ta budak teh nyi. Cek si Jemros nyaritana teh bari kakerot. Ulah kitu atuh Kang. Teu pira oge leungeut kuntung. Teu kenging kitu Kang. Heueuh da aing nyeri hate. Yo nyi, tas dahar jeung peuteuy eueuh ududna. Si Akang mah pamajikanna angger leuleuy. Ye Kang, kupingkeun. Leungit kuntung bae Akang nyeri hate. Sumawona batur mah rea anu leungit motor. Meureun nyeri hatena oge jutaan kali ti kitu, jutaan kali ti Akangnya Kang. Cik pamajikanna tandes. Barang mireungeuh jeung nguping eta kasauran tinu jadi bojona. Gebeg. Si Jemros ngagebeg. Caritaan pamajikanna anu niru kana kalbu jeung jajantungna. Awakna ngoprot kesang mitra, malah make jeung asa ting puringkak sagala. Tada teu nyerieun hatena Kang. Si Jemros ngaradak asa lungse. Kedepruk kana kursi panjang teu kadugaeun cengkat deui. Kawasna wae lawang hidayah keur ngemplong. Allah subhanahu wa ta'ala nu maha kawasa mah wenang ngarobah nu goreng jadi hade mitra. Nu awon jadi sae. Wenang ngalihkeun tinu salah kanu bener. Wenang maparin pituduh kanu kalangsu. Eta nu kiwari keur karandapan ku si Jemros hiji pancalongok gerot.
Pikiran narusras kana dosa nuges dipilampah na ngarugikeun balarea, ngarugikeun batur, ngarajet hate batur, ngarempak aturan tinu salawasna mikanya kamanehanana nyaeta Allah. Cipanun si Jemros bedah mitra. Si Jemros inhak-inhakan. Nyai, caritaan Nyai bener Nyai. Duh, akang rumah saria dosa Nyi. Akang janji, pisemet ayeuna kahareup mah moal rek cecereme deui Nyi. Muga-muga Gusti Allah ngahampura Nyi ka akang. Mitra Pasundan, kacarioskeun ti harita si Jemros salah saurang pancalongok nu jadu kasipuh ke ilmu kasaktian, janten babalik dipikir tina salah kana bener, tina awon kana sae. Lampah gorengna dieureunnan ku si Jemros nungtutan diganti ku kahadean jeung ku sagala pagawean hade. Tapi mitra nyaring ti peuting namah diteruskeun bae ku si Jemros. Ngan pada melanana diganti ku ibadah, salat jeung zikir peuting. Unggal peuting oge parat bae nepi ka subuh. Nurutan cep hengki rupina teh. Lamun geus deukeut kana waktuna salat manehna sok gura giru ka masjid. Oge kana lampah-lampah nasi ganu munggaran nyaeta nyolong seeng hiji nini nulah nini eno. Kumanehna teh sagewatna diislah didangdosan silaturahmina mere hiji hal anu malah mah hargana teh dina saluhureun harga seeng harita basa manehna rek ngepiak ngibing ronggeng teh ya mitra. Manehna jadi rajin indit ka masjid. Sanggeus inyana indit ka masjid, jog anjog ka masjid tuluy mendeko dina sajadah. Ngadaguan datangna parentah tinu Maha Kawasa. Mun geus datang waktuna, hadeung manehna azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Mitra Pasundan, sora adana ngaweuhan kasakuliah pilemburan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mitra Pasundan, alhamdulillah rengse hatur nuhun kana nyeratna kersana Bapak Ali Nurdin, Tutugan Gunung Sungkur, Wanci Layung Hibar. Hapunten kana samudaya kalopatana Mitra Pasundan. Mudah-mudahan ageng manfaatna sareng tiasa nyandakan hikmah-hikmahna. Mangga mitra. Alhamdulillah mitra dongeng Sunda mulia. Seria lucu si Pancalongok nu nguli kasaktian karya Bapak Ali Nurdin parantos rengse didongengkeun. Hatur punten kana samudaya kalapatanana, mudah-mudahan mah ageng guna manfaatna. Sumangga wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.